Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dang deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun su dagar batik bagian ka salapannya ye karya Bapak Ahmad Bakri. Kumaha lajengna ye carios mangga urang kawita. Tanggal wawalasan bulan Sapar kalembur aya semah jelema anyar pinanggih jolna ka masjid dadeganana jangkung begang pasemon bangun somea pikacong gaheun. Umurna kira-kira 50 tahunan barang bawaanana buntelan kain perlak hideung dipakutet ku tali lamak payung sieum ditalian ngarah babari nyorendang itek hoe sagede indung suku tungtungna dibeusian papakeana baju tutup bodas sarung polekat lalayu sekar kerepus hideung dudukui boni tarumpah buatan Cianjur. Bada asar kakara pada nanya saha eta cenah ti mana rek ka mana ceuk nu ngaku ngaran Abdul Rojak asal baheulana ti Pameungpeuk ngan ngumbara di Pakalongan geus aya 21 tauna. Pacabakana kana warung tapi geus loba nu ngandelkeun indung barudak da manehna mah teu kaur balas nyanjabaan nganteur karesep. Kituna jarah-jarah mapai karamat harita ge tas ti pamijahan cenah ti ditu ngendek menang salikur poe. Loba deui dongengna papanggih digeusan pangjarahan. Asa bagja abah teh cenah bari nyieun rokok di menyanan tuluy diseungeut dug paledug haseup keselak bau parukuyan. Sanes 1 tahun 2 tahun abah teh resep kana jarah disamet Banten girang nepi ka bang-bangan sadayana oge karamat geus kaeprek ku abah mah geus puguh ari gadog jeung pamijahan mah tara aya nu kataun kosong tapi asa nembe aduh kasinugrahan ieu teh kunikmatan cara kamari ieu mah di pamijahan kituna eureun sakedeung pok nyelang heula nyeregerot rokok. Kumaha abah cariosanana teh ka pamijahan teh hoyong nguping ceuk saurang kituna nukur ngariung beki asrog diukna panasaran hayang nyaho kumaha. Kieu ieu teh tengah peuting abah udang tuluy we kacai ngadon wulu nya di pamijahan ieu teh kamari ieu tas salat sunat terus we abah teh tapakur duka sabaraha lilana da geus deukeut we kajana hari asana teh. Nah teu nyahoan di mana atuh jolna aya nu sumping pameget teh geus sepuh tapi bangun jag-jag keneh kaciri sepuh sotenan teh nya rubahna we geus ngeplak bodas anggoana sing sarwa bodas pamun teu mancur cahayaan duh matak serab abah teh
matak ajri sakedapan abah olohok mata simeuten nya bogot nenjo cannya ho saha-saha hatena nunggus pinuh kusono tetela lain ngimpi tate anu disebut kawanehan teh meureun nu ngariung ting kalacrek bangun sungutna oge ting arunggut. Bah eta mah moal lepat deui bah Syekh Abdul Muhyi teh panginten. Nya moal saladeui moal abah meureun Cek Haji Bahrudin kituna ngareret kanu ngomong harita. Bagja hayang teuing mang teh kabiruyungan kitu. Ari maneh berat eta teh berat pisan pameulina tuda lah hayang giginuran kitu teh marukna babari. Kumaha terasna abah cek Sanukri harita milu nemrong. Nya anjeunna teh mesem abah mah tungkul teu kaduga atuh ku isin. Durajak cenah kitu bangsa jempling suantenna teh duh agak lindeng komaraan da nya atuh ari rei teh saluar awak tapi hate mah bekah we bawahing ku bunga asa kaangkeun katarima anak ing cenah maha abah gaeang sapanaja awak tina kanan nya abah teh barabay we cipanon teu kaampeuh nya eta teh antek-antek bunga teh bet kana ceurik. Leres abah leres kairing teh nalangsa ceuriknya bunga ceurik jelema mah kitu cek Haji Bahrudin deui. Pan si Salhadi ge basa mundingna ngajuru dua seuri ongkoh cenah leweh ongkoh heuheuy. Ari maneh mah ye ngomong teh sok ka mana karep. Los kana munding ngajuru isin atuh ku abah. Isin batun mah keur nyaditakeun wali sok ka mana wae san mawi. Cek Haji Bahrudin kituna kalamas kelemes era. Iya teh geral ugay cenah durajak. Pangadongdonkeun putu eyangnya di ditu nu ditutugan Gunung Depok asuhan Kimas Arya Nugraha mihape durajak cenah mihape saurna teh kitu geus disasauran kitu mah ngaleungit teh cek Abah Abdul Rojak kitu. Ke abah Gunung Depok teh atuna di mana teh nya nah caket kitu ti dieu nya eta abah oge teuing teu apal hayang we abah ge ka ditu atuh. Nya dupi anu disebut putu kuku si Muhun ku eta wali teh saha bah datang tus we urang dieu ari kitu nama. Nya Muhun orang dieu nanging teu disebutkeun ngaranna mah. Duh abang teh teu hemeng we hemeng dengke ge meureun moal nembongan nya namres ari kakasih wali mah ieu sakur nu aya kituna sirih reret jeung baturna geus kitu mah tamu pada ngaku pada nyambat nya milu wae ka Haji Bahrudin disuguhan wae saaya-aya zuhur magrib jol deui ka masjid deker sembeng sambeang disambung ku salat sunat jeung wiridan kituna ngadeluk nepi ka isya. Mata kayung yunnya jelema teh tate. Aduh maklum jelma getol ibadah surupnya jeung ka resepna kana jara-jara eta teh. Ari majeuna mah heueuh ongkoh da geus cuet ka hareup euy kudu kitu kudu loba jarah-jarah kudu loba tobat deuleu tah nu kitu jalma nu nyaho pipaeheun teh euy lain nyaho pi akhirateun tapi yakin balik deui wing teh ka akhirat pasti.
nu matak we yeuh mangpang meungpeung uing teh kana ibadah mangpeng keneh sehat mangpeng keneh panjang umur deuleu. Oh nya lain cara maneh si Dasmi kamari. Gawe teh lalajo dongreng we ronggeng. Brung breng gemrung. Hujan ngagebret ge ya si eta mah dibelaan. Dibelaan hayang ningali ronggeng cenah. Papakian dilodongkeun, dipapanggul. Kapang lalajoan si eta mah. Ih kemae atuh meureun mapangora mangge baheula kitu lain bejana. Sarua wae we atuh jeung si Suha. Oh baheula mah baheula wae deuleu atuh. Can usum salat cara ayeuna. Baheula mah yeuh dengekeun. Boro-boro aya masjid. Bumulak lebah dieu teh yeuh. Pangulinan bagong deuleu nya Suha nya. Oh nya bener. Banarnya bener dah ingat we wing mah mimiti aya jumaahan teh euy baheula kudu dipahperahankeun we ka jelema ka unggal imah cara marentah wae gawe kasolokan kitu pan aki raita mah euy bejana baheula pok naha deui cok deui ka kaula marentah teh euy lain digilirkeun barina oge teu boga baju hideungna kula mah era wing teh hayang mah wamang cok mah anu cok mah prahna teh kieu parentah ti luhur dharma nepikeun kuring mah tah nepi ka kitu we harita mah. Oh puasa ge haritanya bejana mah nepi ka asyar euy lain nepi ka magrib. Nya cenah bari jeung nyisik eta teh ti isuk da meunang cenah euy meunang nyisik teh ari nyusur mah pokna teh oge bisa. Keke atuh tadi teh cek tamu pajar urang. Urang dieu diangkeun cenah euy ku putu wali di pamijahan. Nya cenah nya tapi saha? Duka atuh. Teuing bingung. Sahanunya hoe atuh. Sahanunya ho teu apal ciri-cirina urang mah atuh kumahanya. Wah kahayang mah nya heug dikuling di lembur urang kitu kaselir euy kuring. Wah cepat maneh mah kitu make kaselir jadi putu wali maneh mah. Aya oge meureun euy mulung minantu ge maneh mah geus uyuhan. Nah maneh teh ngahina kawing. Yeuh geuris oge yeuh nu ditepus. Lain sarangkana mah euy pamorna deuleu ieu teh. Benar jelema mah teu mungguhannya. Moga-moga wae atuh asdi. Si laing teh kaserirnya jadi kakasih heug mang heug ke mang diberkahannya ku Asdi. Si Asdi nyerengeh seuri kaisinan baza Isa cemah ditoel ku sa nu keri. Punten ama punten di ditu kolamnya di abdi ulah palai embong di masjid. Aya mah cai mah dirorompok abdi mah. Insyaallah nya. Ke diantos bade sunah heula ieu teh. Cenah bari dakar wae salat sunah. Nya sandukri cendeluk ngadagoan tukangeun nana nu salat siga nu teu seubeuh cong deui sanukri mah buklek we neanga nepakan reungit. Tinggal duaan di masjid nu sejen geus kamarana boa tungtung nama sanukri ngalenggut nundutan inget geus dihayukeun ku semah datang ka imah nyampak idangan geus ngabarak lampu gantung diseungeut meuni ngemprai sing horeng tadi basa ngawangkong wanci asar sanukri nita sasadiaan kanu jadi bojona.
Numatak kitu teh sabab hasa hayang panggih layan da manehna resep pisan kana jarah-jarah ku hambali mah sok dipoyok tukangeunana pajarkeun sanukri mah tara jarah karinah kaditu kadieu ngalap berkah hayang beunghar geus dimanggakeun mah gek nyang hareupan idangan harita. Nah naonan ieu teh Ojang. Nah, sok ngarerepot Abah atuh Nyai. Henteu Abah henteu ieu. Teu pisan-pisan. Hatur lumayan wae nya tuangeun age awon. Abah mah teu tuman Nyai kikieuan teh henteu. Geus biasa we sakapanggih-panggih atuh. Nginum oge saseringna mah notor we tina pancuran Nyai. Ieu mah tuangeun menak atuh. Lah Abah isina mah kalangkung abi teh kumawantun nuangkeun sotenan ka jurung ku kabingah ditepangkeun we sareng anu soleh. Mangga Abah, mangga atuh nyanggakeun bongbong nu soleh cenah dibeakeun ku sorangan memeh tuang ngadoa heula mending jongjonan leres ngadoa tol curug kana uyah kituna dilamot bismillah deui bismillah brak wae semah ponyo pribumi sugema asa katarima rorodan dipupul sor cau raja jeung cikopi rokok bodas menang ngudulkeun tina gelas. Der ngawarangkong Abah ngagorah nyaritakeun pangalaman cenah meni marunel pisan loba nu arane bubuhan sasatna saumur-umur pagaweana teh jarah bae karamat-karamat geus kaubek malah loba nu geus kapaindo kapi telu. Jadi kitu ieu teh Nyai. Abah teh ngarasa we asa boga dosa. Asa tinggal wajib temikirkeun nafkah anak pamajikan ieu teh. Tapi nu dipake regreg lantaran kahiji yeuh geus ninggalkeun wawarungan. Sakalieun hakan pake barudak. Malah mahi we atuh sugan. Kaduana inung budak ridoeun deui ditinggal-tinggalkeun tara aral ngarasula eta teh. Oh, kitu nya manya sumuhun mah laras kairing anu mah abdi teh kabita kapayuna mah atuh manawi sareng manawi we parang mah oyong nyarangan sareng Abah. Mangga Ujang mangga mangganya mangga teh teuing geura engke pasti karaos nikmatna Ujang sugema kanahan teh sahanteuna atuh umareup ka para wali ka para karamat hate teh pinuh ku barakah lumatak we Abah teh yeuh geus teu butuh ku dunya teh teu butuh da geus ngalem mah dina jalan pi akhirateun. Jangan gitu nya manya. Aduh, kairing mah, kairing. Nya, tapi Ujang mah hanom kene. Mejeuna loba karesep Ujang mah nya. Lepat. Upami lur-luran cara Abah sing wareg heula nya. Sangkan ke husu deuna tawado. Da Abah ge yeuh teu ujug-ujug ieu. Baheula mah teu aya anu nandingan kana usaha Abah teh. Weureuh sebeheula Abah oge numatak ayeuna teh deuh teu aya kapanasaran. Kari ngasuh ayeuna mah. Ngasuh, Abah ngasuh. Sumuhun. Ngasuh we nu aranom anu palai pinanggih sareng kamukten
dijejekeun ku Abah teh ditiup-tiup nya berkah sadayana oge asuhan teh. Abah teh marulia kabeh gerak tingali Haji Bajuri sudagar batik di Tasik teu aya anu nanding geuning kabengharanana. Nya baheula nama yeuh bubujang eta teh nya dibong bolongan we ku Abah teh cenah dugi kamu dal geuning dunyana. Kitu deui Hamidi nu gaduh toko beusi di Garut Sukinta di bandaan ku Abah mangga gerak taros ku ujang atuh meh unggal tempat aya asuhan Abah teh. Taya deui nu jadi jelema jegud upami dilongok teh ieu. Meni dag-dag deg-deg geuning ngarakuna teh. Sagala disodorkeun, sagala dihakankeun ka hareupna mah kitu tah. Ngan Abah we ieu mah nu tara daek teh. Abah mah keur naon da teu butuh. Mondok ge betah di masjid Abah mah. Jongjon we ibadah kitu ujang. Kutan Sukinta asuhan Abah. Laras tapi mah. Bener eta teh. Nah, kenal kitu ujang. Ari kenal mah. Mong terang wae, beungharna wae nya gedongna di Cikapuyutan sanes mah. Tah eta bener. Kumaha tuh Abah upami Kumaha ujang ieu. nya abi teh nada dijian we mah hoyong cara nu sanes. Eta mah kumaha karateg mana ujangnya. Naha leres palaina ujang teh. Nya upami leres keun urang tapakuran heula ku Abah sawengi ieu nya. Da kedah puguh jodona kana naon beas-beasna. Nah kana emas-emasan atawa kana batik ieu teh. Da teu sami jelemana ieu. Malah aya nu aneh yang aming urang Cikajangna maduh usaha teh kana naon we taya wae kamasaran. Nangkub deui waktu kapanggih jeung Abah mah ieu keur ngabandal engkol baheula teh. Tapi kitu geuningannya rumanggieung ari diimpleng teh sing horeng teu ngajodo ta teh. Da kudu cenah kana tanduk mangga gerak tingali cenah ayeuna we di Garut. Teu aya duana jang aming. Nya cek saliwat mah teu pira balantik tanduk. Tapi naha bet siga mudal geuning. Siga caah datangna milik teh. Tah kitu ujang. Matak ieu teh kudu diimpleng heula, diintip. Kumaha pijodeunana ieu teh? Jadi kitunya banyak. Sumuhun mah kairing. Mohon jagakeun wae abdi mah ka Abah kumaha saena. Adik kitu mah meureun Abah teh kudu ngendek heula di dieu. Moal tiasa laju nya dinten enjing teh. Kunaon Abah kitu? Nya jang waktosna tos nya kapan cenah. Aduh, waktosna kabojeng Saep. Muhun Abah cenah muhun. Insyaallah enjing eta napi pageto. Tiasa dilajengkeun deui dina seri nuka 10-nya. Mangking ceuk ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.